kuari ayat tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dilengitkan sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain, ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir, ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari ayat tafsir baru sih ada. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang. Non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae itati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri وهم قد خرجوا به ولم يؤمنوا والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بمراده وإذا جاءوكم لن تتكلا ترارك يا منافق اليهود kabehkum isira kabeh munafik Yahudi tegas kang munafik kabeh saking Yahudi. Qalu maka ngucap yang munafik Yahudi lafad amanna ngimankeun ingsun sadaya wa qad dakhalulan ala teman-teman mararanjing ya munafik Yahud ilaikum maring sira kabeh mutalabbisina hae kang tumandang kabeh bil kufri kalawan kufur wahum qad kharaju lan hale utawi yang munafiqul yahud iku teman-teman metu yang munafiqul yahud min indikum saking sanding sira kabeh talabisina harekang tumandang kabeh bihi kalawan kufur walam yu'minu lan hale orang imankeun yang munafiqul yahud kabeh
wallahu a'lamu lan utawi Allah iku kang maha uning ngabimakanu yaktumun kalawan barang kang ana yang munafiqul yahud kabeh iku kumpetakeun yang munafiqul yahud kabeh ing ma minan nifaqinya tani saking nifaq wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihimus suhat labisa ma kanu ya'malun wallahu a'lamu bimuradi wa tara lan ningali sira Muhammad katsiran ingkang akeh minhum kang tetep saking Yahud tegas Yahud syari'una padagagan ya Yahud kabeh atawa ya katsiran kabeh yaqauna sayan tegas nibakeun ya katsiran kabeh ala age fil ismi ing dalam dosa al kadzib tegas goroh wal udwani lan zalim wa klihum az-zulm tegas zalim wa aklihim sunnan mangan ya kasiran kabeh ing haram al haram tegas haram karisat ya pirang-pirang sogokan labi sama kan amalun yati saala-alane apa barang kang ana ya kasiran kabeh iku migawe kasiran kabeh ing amalau ming bagawana ya kasiran hadza iki amal لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Allah alam bimoril laula hala nata orayan hak nyegahum ing katsiran sapa rabbaniyuna ulama Nasrani kabeh wal ahbarulan ulama Yahudi kabeh minum sagung Yahudi atawa pendeta engkau saking ucapan katsiran al isma ing dosa al-kadzibat tegese goro wa aklihim lan mangane ya katsiran asuta ing haram bisa makan ya disala alane barang kang ana ya katsiran kabeh iku yasauna migawe ya katsiran kabeh ing ma atawa kitulah bisa makan ya disala alane barang opo barang kang ana ya rabbaniyun wal ahbar iku migawe kaya rabbaniyun al ahbar kabeh hu ing ma taraka tegese tarkunahim tegese ninggal nyegahe ya rabbaniyun al ahbar maka yasaunahu tarkunahim tegese ninggal nyegahe rabbaniyun lan ahbar kabeh masih kene nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian.
berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal, teu pernah bareng jeung kekentong Yahudi, tapi karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter tatangga urang kuari, bisa dibandingkan jeung karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain, ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir, ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir tersebut itu adalah buatan manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sia ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu mah urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngajina naon bae, fan terus. Engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kok kitu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin.
anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru butuh dukungan teh kos kitu teh. Tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun kageus bingungeun da polisi ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakara ge awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakara ge sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Riyad. Naon deui? Takrib. Naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA. Jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren. Tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos gitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip pula mah teh. Ieu kiaina bae. Dek milih bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu. Nah ieu engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebabnya nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses. Mandak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh. Nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah. Hasilna nah mantak cik ulage bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda bagaimana Allah saja itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah ieu bakal Masya Allah sebab mengaburkan sejarahna babari jasa engke timbul engke tafsir saduanya. Dibaca wal bisa tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Qur'an mereaksi. Percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan da tetep bae kateliti. Alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an. Nu bisa neliti tentang alif ba. Hiji komo sakalimah mah. Diusulkeun. Karena mentek pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsirna ge, terjemahanana terus. Mentek aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna.
datang ke Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Ke keluar ke Kangjeng Nabi kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanna iman dek ngadukung. Italah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun ayat. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun wallahu a'lamu bimuradihi. Ngadengikeun ayat mah lain deui ceuli urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmatkeun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunah mah di suara saha bareng didengekeun heti ku sendang aduh Gusti Allah nah geus jadi santri Cilongok wari heti ku barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah kabadug Quran ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nu nundutan sial emang sial sia wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula nginaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh Nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah minahin kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu di hareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deukeun masjid oh siap emang di hareup-hareup ngabangun masjid teh deuk ilaha geus pokona mah aing nu di hareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah alah budak ngabangun masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid toloh teman panitia goblok teman panitia geus bedak sok ditaluturkeun ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beung mun musyawarah deui mah hadir geus gula teu geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa
Tapi lamun ditukangan darurat ieu nya nyeun masjid. Belum habak masih kos kitu. Eta kos kitu teh karakter Yahudi. Di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil. Bukan lembur aya keneh. Masyaallah karim. Teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae. Datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina 'alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina 'alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik moal eureun taifatun zahirina 'alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengket di Cikupa. Eta tah nengtet. Nengtet teh jeung nongtot kakak adik. Nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot. Kos betik jeung betok. Betik teh leutik libatan betok. Padahal eta keneh. Tuh kos kitu. Nah ieu terus bae. Meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat. Nu zahirina 'alal haq bekir saetik beki letik beki saetik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina 'alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu tabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat. Eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah tah mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantaran yang ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habiskan timbul deui Qaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina 'alal haq teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tak di ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya mawat dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajian kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos gitu mah zahirina 'alal haq teh kos kitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina 'alal haq teh aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah nurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha bae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cek nyana zikir lah kumaha mere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ-UJ na tadi
gitu tadi tanya ke orang zaman saya hirup zaman anu kiai anu pernah siang ngadenge pernah milu siang ngaji ente haji siang nyawa ka hukum ente kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkan agama kulama ente sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos gitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sakabupaten catet anu saha ku sia pernah disogok 99,9 selalu teu sogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah sia korupsi tante ya seetik berarti aya ngaji teu pernah neraka tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya osok ceramah osok aju sia milu kadinya aju sia ngalakukeun henteu kumaha nuturkeun we surga sia ha aju sia kurang sabarna mah salat ngan milu doang heuh urang mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh aju sia kaditu dahar gula ge pokona zikir dahar mere sidekana henteu kunaon sia tuh memere kabeh jeung tukang daharna ieu kunaon tukang daharna oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tadi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq teh kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sak RT ge aya bae santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang masyaallah ngailah karakter Yahudi teh seperti kitu asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan ye di jero hatena bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun padahal nya nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi sama sakali berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninga bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninga kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di satu kang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae ndek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah la libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah neuleut TV Allah menyahoeun wah sia aku nonton TV bae kadeulean kok kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu teu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cakena kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu di satu kangin mah teu
ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Apalin Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil kufr wal 'udwani wa aklihim as-suh. Muhammad anjeun bakal ningali katsiran lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema anu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicautukankeun malain. Dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli. Naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib. Ismi teh di jerona geus terkandung udwan. Ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram. Ismi teh mencakup kana bil ma'asi, mencakup kana maksiat-maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'aqqul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub cicing, waduh jana mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge melotot tapi mun toel deh lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai. Tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan ieu Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh. Waduh, tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen jasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun anu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareupeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh.
nu mah kayak pamarentah teh panjang urusan rakyat, dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat. Atuh dibalik deh bener kumaha tuh. Jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang. Eta teh nu ngurusan urang. Sabaraha bupati nu ditangkep, sabaraha gubernur nu ditangkep, sabaraha menteri ditangkepeun. Eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang. Jauh keneh ka bener teh ieu rada bener. Rada. Hese bener teh. Geus urang ngadagoan rada bener, urang yuk urang ngabebener babarengan. Urang na rakyat nu bener, bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener. Lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan. Kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan. Baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan. Pamajikan urang, anak urang rapihan, tetangga urang. Daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa, guragiru dina ngabohong, guragiru nyana mah dina zalim, guragiru dina ngadahar haram, aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan, riba jeung riba-riba. Lamun teh mah aya kreditan nyana mambung tinggaleun ku batur ti heula. Nyana malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana. Kitu keneh lamun aya pilkades, pilkada, pilgub, pilpres, eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana. Eta teh aklihimus suhat, haram teh riswa, eta teh haram, tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan. Haram, mantap kiai itu jadi panutan. Mentak kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 ku ari ngaletikan jadi 20. Ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganana timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta. Hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia. Rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae. Aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim. Percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi. Lamun dateng sia ngadahar sogokan kos kitu. Nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta? Anu sabaraha juta deui? Sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ieu energina tina tanaga hasil daripada rizqah wa aklihimus suat. Bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, itu kitabna besi teu percaya. Wa aklihimus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu. Pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu 2an 3an ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh. Saha nu ngajina kian? Saha nu ngajina kiaian? Esuk wae gitu. Am sakitu hebatna ngomongna, lain ngomongna. Kunaon? Kamari hadir. Iman di lapangan nya nu ceramahna. Ayo sia di Cisoka di barare kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar Kemis. Ayo mah ngabejakeun doang. Ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat Fathul Muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niai. Ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero. Cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui.
lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina. Tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih. Ai geus soregan teu kudu ka jawara-jawara. Jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun. Emang aing mah kos kitu waktekna. Tah teu pan mah kiai. Sakali deui pan mah kiai. Make udang-udang, kikiwirna ge panjang. Tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng ah. Pesican kabacain dari ku kiai atuh magaring nu kamari mah teh aya kuari hadir sia nyawan we tak kiai jeura. Lain nyawan we ingin nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu. Aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia. Gerak ngaji sia jeung masyarakat. Masa depan sia suram sia. Parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge. Sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going. Wa tara aduh lo pakai itu cisoka yang ngararaji kamari dibere duit. Sial jajakan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah. Duh, Masya Allah. Inggis lain masalah ilmiahna apikna. Baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna. Baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan. Ku ari mah pan kiai ngatuh. Ceker ka ditu. Ka ditu tanduk. Kulit babagi ka ditu. Dagingna ka imah. Aduh, ada rizin ya. Aduh, Gusti Allah. Hese lain ilmu mah babarin mendak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta. Ta eta kos kitu kuari cara petang jasa. Teu masantren ge kuari jadi Kiai Haji Oma Irama. Teu kadenge jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren henteu. Tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu. Henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di Kiai Haji. Dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula. Dakwahna atuh kenyana mah kuduna di panggung bae. Dakwahna teh ulah di masjid jana mah. Jeung geus ngadengekeun ge make anting, make kongkorong ka dieu tah. Kongkorong emas, kongkorong anjing dipake ku nyana. Kitu atuh dakwahna. Marilah kita dengarkan. Zeng. Nyanda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah. Lain potongan atuh nyana mah. Da kos kitu. Jadi nyana mah dakwahna dengarkan ya, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Aduh Gusti Allah. Henteu salah ngan kos kitu dakwahna. Sek sugan hiji dua atur milu kanyana. Ngan haju di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter. Dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong. Dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram, sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari. Mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang, kemudian di Pemda hayang naik, hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati.
Kemudian hayang naik guru, jadi guru honor, hayang jadi guru PS, tina jadi guru PS, hayang jadi kepala nyogok. Hayana di kalangan kos kitu bae. Kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua, tina balok hiji kana balok dua. Atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia. Tuh, tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng. Nyogok, teh mana aya nu henteu nyogok. Alangan kitu bae dek, ke industri masuk ka dieu. Baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae. Sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh. Limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna. Lantaran dijadikan ajang kuari mah teh aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu danaon Kuna naon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun cek kana teh teh kiai upload deui saruana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabode sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut deuteur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa cuma tuh aduh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon. Engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aingnya. Tolong kiai mah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain kitu. Kiai teu bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa eta haram. Geus. Balik cenah nurut teu nurut urusan nyana. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan teu boga mobil, oh masalah guys. Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari. Jadi lurah-lurahna nyogok rakyat tadi sogok kabeh kan. Baheula mah tek dek pilkada, dek naon kitu ngajadikeun bupati. Tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya. Di urang teh aya 50 kursi, beuli 30, geus mayoritas suara. Geus kajen mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, ya pilih langsung ku masyarakat. Masyarakatna dibelian. Geus aya tanda tangan malah set. Wah luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong. Bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kadua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud kuari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong. Bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang-ulang mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong. Urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masya Allah, geus azab mah kos kitu.
Mungkin cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluargeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nyilip sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Lalik begitu diteropong ialah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mentak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ya ar-rasi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka banget jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya baik naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam udah di akhirat di akhir zaman geus kos kieu. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh ti mimiti kiaina geus puguh pejabatna mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih engkeuna ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu Masya Allah hileud bulu ateul kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan didinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sekepata bener aman Pasar Kemis sekali tu karaje tinggal Pasar Kemis dong sakaligus ke Jayapuri cenah didinya aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nu nyogotna
Berat 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 lah. Tawar menawar Gusti Allah. Dan mantap kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok. Guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah aing geus mah seperti kitu disogok ieu teu bawa bae ka ditu ke milih makulah kumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa sampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba labi sama kanu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi. Emang eueuh kiaian di Yahudi, emang eueuh kiaian di Nasrani. Laula yanhaumur rabbaniyun wallahu a'lam